peristiwa Isra Mi'raj ibarat rekreasi ya. Ku Allah tapi rekreasi itu perjalanan antara Isra Mi'raj di Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, terus ke langit ke-7, ke langit bahkan ke Sidratul Muntaha, terus ke Kanjeng Nabi Muhammad dina perjalanan seurintangan antara Isra ieu mah urang bae adalah Isra nawe di Masjidil Haram di Masjidil Aqsa. Tah aya nu di tengah saha nu ngajegat sosokna teh nih tapi eta rarangkenna luar biasa. Eta saha? Eta teh gambaran bumi ngangge perhiasan. Lamun anjeun misalna liret, wah jalmi umat anjeun bakal hubud dunia. Tapi alhamdulillah henteu nya, berarti urang umat Kanjeng Nabi teh moal aya nu teh moal hubud dunia sadayana. Buktina masih aya nu resep kana pangaosan nalika zaman mencari nafkah. Tempuh dunia mepan hayuh we kana dunia. Nah urang mah dunia di Allah nya kadah ada dunia, akhirat di Allah. Nah, pas dugi ka Masjidil Aqsa disambut ya, Kanjeng Nabi mah ongkoh Nabi anu terakhir terang saha Nabi Adam. Nah pas peristiwa Isra Mi'raj disambut ku nabi-nabi, di Nabi Adam dugi ka Nabi Isa. Bahkan tadi Nabi nyebatkan assalamu alaika ya awwalu ya akhiru ya hasiru. Begitu ka Kanjeng Nabi Muhammad yang nyepatan sadayana umat nu ngumpulkeun. Dan orang kada berbangga bunga janten umat Kanjeng Nabi nu terhormat. Tah tos dugi ka beres di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa nya. Tah Mi'raj teh kumaha tah? Buruk mah tos disimpen di dinya teh nya. Tah ari Mi'raj mah naik ka luhur. Naikna kumaha? Dina ieu kitab digambarkeun aya hiji tangga ya. Tangga eta teh di luhureun cadas aya di Baitul Maqdis ya. Dugi ka langit. Bahkan tangga eta diterangkeun di dieu dina kitab eta teh aya tihangna tina nu sapalihirna tina Jabarjat. Jabarjat teh naonnya kalau Jabrun gitu lah. Teras tihang anu hiji deui tihangna tina Yakut. Teras tihangna tos kitu. Tanggana oge lain tangga kaos urang, ku kayu rinyuhan sanes. Tanggana aya nu tina emas, aya nu tina mutiara. Eta tuh seperti tangga Mi'raj teh. Nah, ya. Bahkan ieu teh tangga tempat turunna malaikat maut lamun bade nyandak ya, mun nyandak nyawa. Matak ning dina film sok aya ning lamun cenah rek dicabut nyawa. Ditinggali teh oh aya nu turun dina langit. Emang terus dina kita digambarin eta teh lalu lintas antara langit jeung bumi. Di antawisna malaikat maut nurun teh bahkan nu ka surga sok digambarkeun naik ka surga dina film kartun gitu Israel ya. Kahiji pernah sareng Nabi Adam di langit kahiji. Kanjeng Nabi eta mah masih kana sareng Jibril nya. Kumargi kieu wahyu teh dibagi menjadi tilu. Tilu. Wahyu teh nu kahiji melalui Jibril langsung ku Jibril melalui. Kedua, Kanjeng Nabi teh mun nampi wahyu teh anu disebut sholatul zaros melalui bubunyian loncengnya sahabat atau kantos ta Anas sahabat Nabi kan mendina hadisnya Anas bin Malik. Nah kantos Kanjeng Nabi dan sareng sahabatnya Kanjeng Nabi mah nyaahna teh saperosman dugi ka lalenean dina kantos ngagoler mastaka Kanjeng Nabi teh aya dina namun urang kieu nya teh sampean anu sampean nuju sila adu kan di dieu tah tamun nampi Kanjeng Nabi nuju kengeng wahyu berat cenah teh nya ngan sok kabuping sapertos lonceng sorak peng gitu. Anu katilu melalui langsung sapertos Isra Mi'raj tanpa perantara antara Kanjeng Nabi jeung Allah. Da tugas Jibril mah diterangkeun dugi ka Sidratul Muntaha. Naik dari ke langit kedua pernah sareng Nabi naon jing aya nu apa teh matak nang ngaos apa teh yang keur ngadongeng keur barudak nya ngadongeng teh ulah
ulah ngadongeng tentang dunia, ulah ngadongeng tentang non sakadang monyet yang sakadang ya urang ngadongeng ieu ka barudak teh. Nah mawas sok resep. Kena ngawas mah da teketah ku dalil teh kadang ukukur dadina Quran ge seureut cerita-cerita eta lamun dihapuskeun. Tah naik ke langit kedua pernah sareng Nabi Yahya sareng Nabi Isa duaan geuning. Nabi Yahya sareng Nabi Isa. Terang Nabi Isa ngan Nabi Isa teh nabi opat nabi golongan opat nabi anu teu acan terus dugi ka ayeuna kitu sing diterangkeun ka hiji Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa angke turun ka bumi anu bakal maehan dajjal nyata Nabi Isa. Antak aya di langit kadua Nabi Isa mah penak da sareng Kanjeng Nabi. Ka langit katilu penak sareng Kanjeng Nabi Yusuf. Ditaros tagenya eta sareng taros ka Jibril sareng Kanjeng Nabi. Naik ke langit kaopat penak sareng Nabi Idris. Naik langit kalima penak sareng Nabi Harun. Penak sareng Nabi tos Nabi tadi Nabi Harun penak sareng Nabi ieu saudara Nabi Harun. Sacing anu apa tuh? Kada apa tuh Harun? Lamun dina Quran anu sok aya Harun wa Musa. Nabi Harun sareng Nabi Musa teh rai raka. Nah, dina langit kagenepan penak sareng Nabi Musa. Pas penak sareng Nabi Musa eta Nabi Musa nangis ka Kanjeng Nabi. Nah, make nangis. Kieu nya hiji bunga penak sareng Kanjeng Nabi. Kaduana Nabi Musa terus sangkirang Nabi Musa mah mun ningali deg-degan mah jangkung badag. Bahkan Nabi Musa mah sakali teungel ge aya nu pupus batak diberi ku Firaun ge kan kitu. Aya dideungel sakali langsung pupus. Saking eta bisikna luar biasa. Nabi Musa penak sareng Kanjeng Nabi Muhammad mah kakak nangis. Naon make nangis ditaros ku Kanjeng Nabi. Cenah aya utus tapi ieu sanes iri nya Kanjeng Nabi Musa itu ngagambarkeun aya utusan anu leuwih ngora ti kaula. Umatna seueur tibatan kaula. Padahal kaula mah di pasian waktosku Allah teh lami tapi umatna saalit anu iman ka Allah. Nabi Musa mah panu umurna ratusan tapi anu taatna saalit. Ai Kanjeng Nabi mah umurna teh kan dugi ka 63 tapi umatna seueur jeung umatna pangpayuna lebet ka surga. Kata kurang kehormatan umat Kanjeng Nabi teh urang teh orang pertama, nah umat pertama nu bakal lebet ka surga tibatan umat sanes. Mata kudu disumuran ya urang teh ka Kanjeng Nabi kudu nganuhunkeun. Nabi Musa teh nangis. Kaula mah ratusan tahun tapi umatna saalit nu taat ka Allah. Ai Kanjeng Nabi mah di pasieun waktos 63 tahun tapi dugi ka ayeuna umat makin berkembang. Seueur umat antara Nabi atau umat Kanjeng Nabi. Umat pertama nu lebet ka surga eta umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, terus Kanjeng Nabi Musa dugi nangis kitu sanes ku iri tapi ngaraos hanyakal. Nya kaula mah cenah umurna jauh di Kanjeng Nabi tapi anu biasanya anak umatna saat. Bah, pernah deui ka langit ka 7 ya. Ka langit ka 7 ya. Di langit ke-7 pernah sareng Nabi Ibrahim alaihissalam. Naik langit ke-7 pernah sareng Kanjeng Nabi Ibrahim. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim ditinggalikeun sosokna sapertos jalmi anu tos wisan. Bahkan numpang pertama wisan nyata Kanjeng Nabi Ibrahim. Antak disebutna Kanjeng Nabi Ibrahim bapana para nabi. Emang tina pala putrana seueur janten nabi. Kanjeng Nabi oge ti turunan Kanjeng Nabi Ibrahim ya. Kanjeng Nabi Ismail ya. Terus pas tos langit ke-7 tos dinya aya Baitul Makmur ulang singkat. Name weh ningan langit teh luas leresnya mun ningali antariksa lega bumi teh dengan saalik itu. Ieu ge digambarkeun mun ka di udang mah beureun sugan eta. Da tos 7 langit teh aya nu sebatna Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha teh eta digambarkeunna sapertos tatangkalan anu daunna leuwih di luas bumi
mantak pantes bumi mah alit lamun ditinggalin antariksa. Teras rimbun sadaun sepertos bumi komo ieu rimbun. Teras aya 4 walungan cenah 2 walungan di surga 2 walungan deui di dunya. Nyata nu di dunya mah nyata walungan anu nyebabkeun sungai Efrat sareng sungai Nil anu aya di. Teras tos dugi ka Sidratul Muntaha tugas Jibril mah atos dugi ka dinya. Cek Jibril abdi mah teu wantun nganterkeunna dugi ka Sidratul Muntaha. Kaituna mah aya deui cenah nya. Sok we anjeun da ieu mah pasti teh nya wahyu anu antara Allah jeung Kanjeng Nabi. Kasih. Nah, tos di Sidratul Muntaha mah Jibril teu nganter deui. Aya malaikat pajib aya ding 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 deui malaikat penjaga ding ding mah ding ding anu jarak antara ding 500 tahun lah. Wah, bayang. Dugi ka tos di dinya terus ngalewati ding dugi ka aras Kanjeng Nabi. Dina aras aya hiji cai anu ngecelak anu karaos Kanjeng Nabi abisna libatan amis tinu amis. Tah mantap tak pas pernah sarang ieu tah ieu mah pertemuan antara Allah jeung Kanjeng Nabi diabadikeun dina at-tahiyat. Nah, ya. Faqalallahu ta'ala cek Allah Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kita carian Allah dina tahiyat. Abi mitina mah Kanjeng Nabi lah. At-tahiyatu lillah wassalatu wattaibah. Pas penagding Allah kahormatan kang anjeun. Wassalat kebahagiaan sareng ka taibah kasayang. Kanjeng Nabi itu pas dugi ieu pernah sareng Allah. Amna Kanjeng Nabi mah anu nyebakeun pernah teh tapi da ieu mah gaibnya ulah dibayangkeun ngopo pernah ka pertemuan ulah aya hal kitu mah ieu percaya pernah pernah. Bahkan ieu percakapan dina at-tahiyat siapa teh siapa di at-tahiyatu lillah wassalatu wassalamu ala at-tahiyatul mubarakatus shalawatut. Didinya nyenak teh dijawab bahwa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, cek Allah dijawab pas ini. Kasalamatan keur anjeun ayyuhan nabi hayu nabi wahai nabi wa rahmatullah rahmat Allah keur anjeun. Wa rahmatullahi wa barakatuh jeung kaberkahan. Cek kanjeng nabi dijawab deui assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu percakapan Allah jeung kanjeng Nabi. Maka disebutna oleh Isra bilang mah salat. Kumaki pas penak sareng Allah cek Allah kieu. Anjeun kaula ngangkat kakasih kanjeng Nabi Ibrahim kali sepertos ngangkat anjeun di sepertos kakasih kaula. Anjeun gaduh kahormatan tiasa nyarios sepertos kanjeng Nabi Musa pada nyarios ngan kanjeng Nabi Musa mah teu wantun teu sanggupeun nya dugi ka pingsana nya. Ai kanjeng Nabi mah dugi ka sapai. Umat anjeun nu pertamana anu pang terbaikna bahkan kudu bersyukur jeung urang sebagai umat kanjeng Nabi. Tah didinya dipasian parentah naon cing parentahna dina Isra Mi'raj naon parentahna salat 50 waktu. Nah, dangukeun ya. Ku Allah teh pertama teh dipasian parentah teh salat 50 waktu. Pertama nya, tos da kanjeng Nabi mah tos nampi eta teh mangga ditampi heula ku kanjeng Nabi. Tos kanjeng Nabi kitu nampi salat parentah kanjeng Nabi parentah Allah eta kedah netepan kangge umatna sedang ka anjeunna 50 waktu ditampi heula ku kanjeng Nabi. Dugi ka uih deui kanjeng Nabi teh nya di aras melalui ding-ding ieu ngacek pas penak jeung Jibril. Hayu urang jalan-jalan heula. Jalan-jalanna ka mana? Ka surga. Ditingalikeun surga kanjeng Nabi. Mata kanjeng Nabi mah tos hafaleun surga sapertos kumaha. Mata aya hadis nerangkeun surga sapertos kitu sapertos emang da kanjeng Nabi mah tos ningali
ditinggalikeun surga. Bahkan aya hadis kamari kunaon kanjeng Nabi apa aya walungan teh panuju malam ieu nu walungan sayeuna teh nu kamana terangkeun leuwih amis kumaha jeung ditinggalikeun neraka. Nah, di dia kurang terangkeun saat terakhir naon-naon anu ditinggalikeun kanjeng Nabi. Ayat 13 golongan anu ditinggalikeun ka kanjeng Nabi baik nya aya anu di surga sebenarnya itu di neraka urang sebelah ini dia riwayatnya di Abu Hurairah Abu Kucing 13 golongan jalmi anu dipenak nalika peristiwa eta nu kahiji kanjeng Nabi penak sareng jalmi-jalmi anu melak melak tumbuhannya non tanaman lah eta pas melak pas langsung jadi melak langsung jadi diala jadi deui diala jadi deui. Nah ka malaikat Jibril naroskeun malaikat Jibril eta teh golongan naon cenanya ningali eta untuk ai urang mah kan mun melak nungguan sabaraha bulan jadi panen teh nya ieu mah melak langsung jadi melak langsung jadi ya langsung dicabut jadi deui eta teh gambaran naon cenanya ku malaikat di Jibril eta jalmi kangge jalmi anu jihad di jalan Allah sebenarnya orang berjihad di jalan Allah mah sapertos kitu pahalana teu teu seep-seep para anu jihad teh naon anu jihad teh nu perang sanes yang diantawisna eta ya tapi anu jihad urang ngalawan nafsu ge mudah-mudahan lebet kadinya. Ras tinggal di kieu ya dina peristiwa Isra Mi'raj teh aya jalmi anu didagor sirahna ku batu tapi kahancur. Pas hancur utuh deui. Nah, berarti mah gambaran di nerakanya, ditinggali di neraka. Pas utuh batu ditakolkeun deui karena sirahna durga bejat. Ngucut getih. Tos kitu ieu deui. Naros malaikat kanjeng Nabi teh aya eta gambaran naon cenah mun kitu di neraka teh cek malaikat Jibril eta teh gambaran jalmi-jalmi anu sok males kana netepan da kade anu ngalalolakeun netepan tapi netepan pardunya di dieu nya tah gambaran eta di neraka kitu ditakon jebret sirah bencar jadi deui kan di neraka mah kitu disiksa teh terus beres di jadi deui tah eta gambaran jalmi-jalmi anu ngaloroakeun salat mantap kade ulah elehnya memang hawana salat mah sok boga rek anu males ya. Tapi ingat karena siksaan eta sieun dibejatkeun sirah urang ke diutuhkeun deui tak kitu. Komo subuhnya bener subuh metiris teh eta. Dah, komo teu ngalaksanakeun mah doraka pisan. Nah, teras ningali deui kaum anu naon kaum anu wajahna teh aya tandaan. Nah, kaum eta jalmi-jalmi eta digiring sapertos ngagiringkeun sato. Nah, satos ngagiringkeun unta atau binatang ternak nu sanesna. Tah rombongan jalmi eta teh di neraka ieu gambaran nerakanya. Ngamam tangkal anu cucukan. Disebutna di neraka mah pohon jakum. Jakum tah buahna teh cucukan. Jeung batu-batu neraka digiring eta golongan teh nya ngamam buah jakum anu cucukan sareng batu-batu di neraka. Jahanam. Terus naros kanjeng Nabi memang teh ya Jibril eta teh jalmi naon gambaran naon kitu teh Jibril ngawalar aranjeunna teh nyaeta jalmi-jalmi nu tara nu naikeun zakat tah dagukeun ya harta bendana Allah teh engke anu tara zakat mah kitu tah digiringna teh di neraka seperti ngagiringkeun hewan pas ngagiringkeun teh ngamamna teh buah jakum buahna di neraka anu cucukan ya. Bahkan jeung batu-batuna diemam. Nah, eta gambaran jalmi nu tara zakat. Nauzubillah. Mantap kurang lah zakat benda wajib zakat dunya kade beda jeung sedekah.
ke urang mayunan tapi terah kade lah anu alit-alit lah. Da kadang-kadang nu ageng mah urang duka lepet nisab duka henteu nya. Lamun dihitung mah urang hoyong apik mah ye kadah dihitung ye sap penghasilan urang sataun teh sami teh sareng naon nisabna emas kadah gitu nya. Mantap kan urang kadang-kadang rezeki lah urang moal hitungan jeung Allah mah cenah bejakat urang mah nya. Aya nu kitu saya bisa. Nah, terus Kanjeng Nabi ningali deui golongan jalmi. Nah, ieu mah jalmi nu sok jina jeung selingkuh. Nah, kumaha siksaana jalmi? Tah digambarkeun ieu namanya obatnya 13 urang bereskeun lah. Tah ningali kaum anu dipayuna teh dihidangkeun daging anu asat ya dina kuali, sedangkan aya hiji deui kuali anu daging mentah, daging atah jeung busuk. Tapi ajana nu sok jina teh ngamam daging anu busuk eta ya. Janten kitu ditaroskeun kana eta kang anu zina. Karena kieu naon gambaranna aya kuali daging segar jeung kuali daging anu busuk. Nah eta ngamam anu busuk. Jalmi anu zina jeung selingkuh mah gitu. Tos puguh aya nu halal misalkan suami istrinya, kade ieu komo suami istri. Kade suami istri mah hek ngalakukeun zina teh ghair muhson teh leuwih ti ieu. Bahkan lamun dina hukum Islam rajam nu dika pupus teh. Naon aya nu halal di bumi nah make jeung anu haram tadi gambarkeun tadi aya daging anu asap jeung daging nu mentah anu busuk anu diembamna teh kudu sok jadi nama anu barusuk eta. Nauzubillah min dzalik. Terus golongan naon deui urang kebut. Nah ieu mah anu sok ngahalangan jalan kana jalan pibenereun atau ngahalangan jalan kana jalan Allah. Tangke digambarkeun anak aya hiji kayu anu carucukan lamun ngalewati kadinya teh pasti wes soeh atau kena duri. Nah, jalmi sok ngahalang-halang kana jalan Allah mah sapertos kitu. Lamun kete ngalewatkeun manehna teh bakal loba lu. Kegolongan kagenep nyata Kanjeng Nabi kantos ningali jalmi anu ngayekeun beban berat beban, tapi semakin berat semakin isian ku anjeunna. Eta gambaran naon? Gambaran anu nyepeng amanah cenah. Tapi teu dilaksanakeun tak kade. Hayo we asa berat pan amanah teh berat, mantak di kamatatan teh kudu ngaros berat ya. Amanat jabatan, amanat panyawa kedah berat teh amanat ya. Amanat naon deui urang jadi ketua RT amanat teh RW. Kade berat amanat teh urang kedah saenyana. Terus ningali deui jalmi anu letah sareng lambaina teh dipotong, digunting ku catut tepat di kukunya atau ku gunting cenah. Letah jeung bibirna teh kita digunting ku sorangan tadi neraka atau ku petugasna muncul. Tapi eta letah muncul deui muncul. Eta gambaran kange jalmi tungkang fitnah. Ade nu sok fitnah ke di nerakana kitu ya. Digunting lambaina, digunting letahna, jadi deui, digunting deui, jadi deui, digunting deui. Nauzubillah. Tukang fitnah gitu. Kade ulah menyebar fitnah. Maka fitnah mah lebih kejam di Terus penak deui jeung jalmi nu sombong, kumaha gambaranna nu jalmi nu sombong? Eta mah jalmi nu sombong seperti tadi gambarna teh. Aya hiji batu nu alit keluar naon binatang nu badak sapi lah. Rek lepet deui kana batu eta hese. Anu jalmi sombong mah kitu tah gambarna. Urang tos deui aya salapan nu golongan salapan naon? Eta golongan anu anjeunna teh gaduh kuku anu paranjang tina tembaga. Tam tina besi tembaga lah. Terus nyakar muka nyarira. Ditaros ka Jibril eta teh gambaran naon? Jalmi anu sok ngomongkeun batur, ngagunjing-gunjing batur, kade ke gambaran di neraka kukuna paranjang nyakar sorangan. Nauzubillah min dzalik. Mantap komo urang rek puasa kade ulah naon lah gosip bahasa eta kadang ngagosip. Da gosip kieu nya benerna jadi dosa ngomongkeun bener ya tapi diomong-omongkeun digunjing-gunjing eta teh dosa keukeuh. Walaupun eta bener eta nu diomongkeun teh kitu.
komo deui salah, aduh jadi fitnah teh jadi salah banyak mata kurang daripada ngomongkan batur yang ieu mah mending kena izik. Terus ka-10 nyata ningali jalmi anu ngamam daging digambarkeun daging sekarnya dipotong-potong jeung aya deui daging anu dipotong teh busuk seperti tadi anu dimamah daging busuk. Atau jalmi gambaran jalmi anu sok ngamam atau anu sok ngerjakeun perbuatan haram ya. Ngamam daging busuk bau ya di neraka teh. Dan neraka teh pasti lapar sama tukang bakso di neraka mah teh ngamam nya. Ih nauzubillah ulah sampai ka urang ka neraka nauzubillah min dalik. Anu ka-11 tah aya deui mah anu lambai sapertos lambai unta. Bibirna nya berarti monyong unta mah gitu kan ya. Terus ngambara neraka pas di mamtek saking panas bijil tina bujurna nya. Eta gambaran naon engke anu sok ngamam hartana anak yatim digambarkeun ke di neraka ngabiwirna kaos unta terus ngaleg-leg bara neraka pas dileg-leg da saking panas teh muncul langsung kana anusna. Ras deui anu golongan ka-12 nu kumaha ditingali dina peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad ningali jalmi anu naon patuanganna saageng bumi saageng imah padag saking padag anjeunna teh ngajerit hoyong mucuran bangkit hoyongnya hoyong gugah tapi heseun da perutna teh saageng imah saageng badag yang gede lah saageng gitu hese pang naros ka malaikat Jibril eta teh gambaran jaminan eta teh gambaran jalmi nu sok ngamam harta riba ada di urang riba riba terus merajalela. Anu terakhir golongan naon anu dipenak ke sareng Kanjeng Nabi anu ditinggalikeun ke Kanjeng Nabi nyaeta jalmi anu sok mencela jalmi sok naon lah nyeri batur lah sok kayak kabatur teh ieu nyaeta digambaranna lambungna bakal dipotong terus dipotong di imam deui ku anjeunna gambaran kali jalmi anu sok naon anu sok suudon ka batu ka wagi lah seperti membangkai ieu pan gitu 13 golongan ditinggalikeun Kanjeng Nabi Muhammad menuju peristiwa Isra Mi'raj matak apa Kanjeng Nabi tos ditinggalikeun gambaran surga jeung neraka wih deui ka handap beureunya tos ditunggu penak sareng tadi Ibrahim tapas penak di langit kagenep sareng Nabi Musa ku Nabi Musa ditaros naon cenah perintah di Allah teh netepan cenah 50 rakaat aduh cenah yeuh umat kaula Bani Israil nya perawakanna leuwih badag ti umat anjeun 50 rakaat teu sanggupeun sok nyarios deui ka Allah mun tiasa mah diringankeun eta dugi ka Kanjeng Nabi wih deui ka luhur penak sareng Allah ditaroskeun hoyong aya keringanan tah tina 50 jadi 40 wih deui eta teh Kanjeng Nabi Musa kurangan keneh moal sanggupeun nya moal sanggupeun wih deui ka itu dugi ka tina 50 janten 5 rakaat tuh rahmat Allah ka urang nya ka Kanjeng Nabi eta tina 50 rakaat jadi 5 rakaat. Nah 5 rakaat ini kahese kumun kemun jadi 50 rakaat. 5 rakaat geus wegah kacipta lamun baheula ku Kanjeng Nabi da Kanjeng Nabi mah pas 5 rakaat ke masih kecek Kanjeng Nabi Musa mah lah umat anjeun udah alalit geus tawa deui kurangan deui ngan Kanjeng Nabi mah isin tos uwah uih wios ditampi 5 rakaat oge. Nah nya 5 rakaat oge ditampi kan gitu teh geuningannya 5 rakaat geus wegah padahal mun apal caritana mah baheula teh rek 50 rakaat diwajibkeun teh kacipta lamun jadi 50 rakaat gempor urang salat wegah 5 rakaat kawana terus warga kok model 5 rakaat tah ieu teh perjuangan Isra Mi'raj sapertos kitu tah batak disebatnya oleh Isra Mi'raj naon netepan mantap kurang sadar dina Isra Mi'raj selain sholawat kurang tingkatkeun netepan ya
mun misalnya kedah awal waktu ulah kehalangan ku ikatan cinta atau ku sinetron temonya dina Isra Mi'raj elehkeun lah da tepira netepana paling lami paling ya 5 menit paling lami tadi kadang-kadang orang mah geus tarapis da ti alir diajar salat 2 menit ge beres tah atuh dina Isra Mi'raj urang tingkatkeun di depan dina awal waktu ulah kalewat ulah naon terus sunatna ditamihan nya lah eta geuningan oleh Isra Mi'raj ternyata lah dina Isra Mi'raj teh kaiji oleh-oleh nanti urang netepan tah terus netepan aya diwajibkeun urang tingkatkeun netepannya anu asalna lada leler waktu urang dina awal waktu anu biasana kirang husu urang tambihan supados husu urang tambihan ku sunat-sunat tanya akitu hikmahna enten tos beresna jawan teh ulah kitu deui minimal urang netepan teu katoto aya peningkatannya hikmah di nu kadua perjalanan Isra Mi'raj teh mun Mi'raj mah dibandingkeun teh nya di Mekah ka Masjidil Aqsa perjalanan teh lempeng nya lempeng teh nya ta eta ngagambarkeun hablum minanas terus tos pasti ya Mi'raj mah kaluhur nya eta teh hablum minallah mata kurang kedah hablum minanas tingkatkeun hablum minallahna tingkatkeun ulah hayo hablum minanas salah ieu sosial baksos naon tapi teu aya hablum minallahna kedah saimbang aya kan ulah hablum minallah hayo we salat goreng jeung tatangga kade ulah da perjalanan Isra Mi'raj mah lempeng ka dieu di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lempeng eta ngagambarkeun hablum minanas teras di Masjidil Aqsa ka langit luhur eta ngagambarkeun hablum minallah mudah-mudahan sing aya hikmahna ka urang sadaya sing aya peningkatan sing kuasian barokahna terakhir ya Kanjeng Nabi teh pernah ya tadi teh sareng jalmi nini eta nini teh ngarangkeun perhiasanna luar biasa tadi kan harus ke malaikat Jibril eta teh gambaran bumi ayeuna urang emut ku urang sadayana Isra Mi'raj teh ratusan tahun kapengker bahkan 1400-an lah bumi teh tos nini harita teh ayeuna teh berarti tos 1400-an berlalu geus kumaha ieu bumi keur Isra Mi'raj ge geus sapertos nini ayeuna geus bumi teh geus digambarkeun kumaha 1400 tahun ayeuna geus leuwih ti nini geus bongkok berarti pantes lamun urang ieu teh akhir zaman pantes lamun urang sakarap deui kiamat da gambaranna lamun ku logika Kanjeng Nabi Muhammad pernah sareng sosok bumi teh digambarkeun nini ayeuna tos 1400 langkung geus leuwih ti nini geus bongkok geus ripuh berarti bener ieu teh akhir zaman bener tarikh kiamat kedah yakinnya yang urang tapi ulah sieun urang mah anjeun beriman mandakna lah urang buru-buru ena mah kamari teh nya wasari lah urang bergegas urang ngumpulkeun ena mah lah selain ngumpulkeun harta urang ngumpulkeun pahala atuh ena mah urang cicing di dieu calik di dieu teh ngumpulkeun pahala ya Allah sana soyong kapuji hoyong kumaha hayang ngumpulkeun lah da ana bumi terus digambarkeun urang investasi teh investasi pahala ulah ngumpulkeun artos unggul da moal kacanak harta mah engke urang pupus teu aya nu dicanak dengan amal urangnya mata urang lah karena urang kekempal eta lah kekempal amalnya kekempal kangge bekal di akhirat dan tawisna tadi urang seueurkeun amal urang daripada ngumpulkeun harta urang seueur sedekah aya mah lah boro-boro sedekah teh ya kadang-kadang ieu ge teu mahi boro-boro sedekah ka batur sing inget sedekah teh cek Kanjeng Nabi paling sae ka wargi niatan mun urang mere teh tah ka wargi teh ieu sedekah ka anak bisi keripuh ka incu ka ieu urang niatan sedekah ya mah kaganjar ulah ieu da cek Kanjeng Nabi sedekah teh saat ajan kanu jauh kanu caket heula
Ya, kadang-kadang kan orang sodakotnya kudu ngabagi ngajajar gitu. Sanes sodakot sanes. Urang masian nulung wargi gitu. Ini apaan sodakot? Sing janten ganjaran kita. Ya, eta mah itu terakhir meureun urang sami-sami lah ieu mah dakwaan Mang Ustaz meureunnya sadaya tapi mudah-mudahan non biasa manfaatkan urang sadaya. Mudah-mudahan kuasilah ngaos urang ya Allah. Ahli tahajud bak kadang-kadang tahajud teh urang teh hilap atau henteu nya. Tapi mudah-mudahan ieu amal ngaos da sapertos amal tahajud sok. Batur mah keur mana urang mah keur ngaos. Pan tahajud teh kitu. Batur mah keur barobo, urang mah keur salat. Mudah-mudahan ieu sapertos tahajud. Batur mah keur teu ngaros urang ngaos. Tah urang ngadoa dina ieu momen ieu. Ya Allah mudah-mudahan pamaksadan urang sing diijabah ku Gusti. Mudah-mudahan urang sing dijalametkeun di dunia sareng salamet di akhirat. Segala pamaksadan sing diijabah ku Allah nya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan urang sadaya tadi teh ngadoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa barik lana. Urang teh hoyong diberkahkeun dina bulan Rajab jeung bulan Sa'ban jeung hoyong didugikeun kana sasi Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ku wasilah ngaos ieu urang pamaksadan diijabah ku Allah. Nu hoyong beunghar da Allah mah maha beunghar, nu hoyong pintar Allah mah maha pintar, maha sagalana. Urang ngajerit ka Allah ya Allah. Mudah-mudahan pamaksadan urang sadaya dijabah. Amin ya Allah ya Allah.